Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'rifatu maka utai ma'rifat ala nawain tetap ingat rong warna ma'rifati sifatillahi ta'ala siji ma'rifat ing sakehe sifat Allah ta'ala wa ma'rifati zatih lan ma'rifat ing zat Allah. Fa ma'rifatu sifati takunu hadzal jismi fid darain maka utai ma'rifat sifat iku anaya ma'rifatu sifat iku dungduman hadzal jismi iku dungduman jisim ing dalam dasarara wa ma'rifatu zat lan utai ma'rifat zat takunu iku anaya ma'rifatu zat hadzal ruhil qudsi fil akhirah iku dungduman ruhil qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah taala kaya oleh ngadawu sapa Allah taala ing ayat wa ayyadnahu biruhil qudsi wa hum muayyadun lan utawi ya nas kabeh ayyaduna nas khosoh iku kang den kuatan kabeh biruhil qudsi kalawan ruhil qudsi atawa wa hum lan utawi ya rijalil haqq rijalil haqq auliya wa hatani ma'rifatani lan utawi ikilah rorone ma'rifat rorola tasulan iku ora hasil ya karone hatani ma'rifatan illa bi ilmain angin kalawan ilmu rara ilmu zahiri wa ilmu batin suwiji ilmu zahir lan ilmu batin al mazkurain kang den tutur karone bihima kalawan karone ilmu zahir lan ilmu batin kama qala alaihi salam kaya Allah ngadawu kangjeng Nabi alaihi salam ing lafaz al ilmu ilman utawi ilmu iku ilmu rara ilmun bil lisan suwiji ilmu kalawan lisan wa zalika hujjatullah ala ibadi lan utawi mangkana ilmun bil lisan iku hujjah Allah ing atas pirang-pirang hamba Allah wa ilmun bil jinan lan ilmu kalawan ati fadzalika maka utai mangkona ilmun bil jinan al ilmun nafi iku ilmu kang manfaat li husulil maqsudi kadue ngahasilkeun kang den sejak yakni ma'rifat ing Allah kalawan ma'rifat khosoh urang hirup menang ngadamel Allah ku ayana kitu urang titah wauh ka Allah jelema nu teu wauh ka Allah moal bisa ibadah deuk kumaha ibadahna lamun teu wauh ka Allah ngawaukeun ka Allah dua rupa hiji wauh kana sifat-sifat Allah nomor kedua wauh kana zat Allah ma'rifat ka Allah ma'rifat sifat takunu hadzal jismi fid darain eta bagian jisim dina desa dua dunia jeung akhirat mulai orang belajar ngawauhan ka Allah melalui pengenalan sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Allah lalawananana tinu tadi 20 dan selanjutnya wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar terus sampai selesai dibagi aya anu patali jeung kitu dibagi karena itu sifat salabi ma'ani maknawi etalah sifat nafsiyah sifat maknawiyah ma'ani dibagi kos gitu sesuai jeung ilmu tauhid
eta mah pengenalan sifat. Terus we urang ngaji wujud arti da wujud aya ayana Allah wajib sebab aya dadamelanana, di antara dadamelanana adalah tai kotok. Geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres. Eta tai kotok bisa jadi dalil. Tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi. Haji Pendi dalil. Sanajan kos kitu ge dalil eta. Tuh kan Allah aya naon dalilna aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelanana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona. Naon deui aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun. Eta sarua eta kos karar itu. Tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat. Lah tambah tauhid TK nu kos. Atuh dina zomkeun malah dimarawiskeun. Malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinanyikeun eta tauhid teh tauhid cangkang batali dengan sakadar ka awak kos kitu eta mah geus engke urusanna lagi ka dituna syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah teu bisa salah henteu teu salah atuh hayang boga duit teu usaha bener kajeun kuku bage bener jasa tuh kudu syariat siang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kumaha ngan datang ka dinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang banggih bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji jana tauhid ngajar malah mah pohara jasa aju dibere gering nyana geus ngomong nage jabatur ge ngadahar eta tapi jat gering ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jat teu nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung ku ieu Gusti Allah wilah mulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta takos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang kadinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nyana mah duha satungtung aya jelema terus bae teu neureun wates ya salat 2 rakaat usolli salat 2 Allahu akbar aya kana jelema duha deui Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat aya kana jelema pindah deui nu sajen Allahu akbar nu itu eueuh aya deui jelema Allahu akbar dihitung-hitung 20 rakaat duha lantaran aya jelema tauhid teh ya tauhidna tauhid meng peleh geus kitu Masya Allah itu kos menteri teh di zaman Soeharto kos menteri kiai ngabahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat apalagi kalau wali Allah menghidupkan meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah yaitu tahajud perlu dibahas tak kiai beres menteri beresnya menteri kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam
hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok deh coba. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya, saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guruna atau kos JPN atau muridna ge kos itu. Teu beres. Masa sih tahajud siang malam? Atau engke ge duha siang malam. Alhamdulillah, kiai-kiai kan cuma pagi doang duha. Saya sudah siang malam. Tahajud pokoknya duha. Waduh, Masya Allah, pohara ya. Teu pakai aturan. Termasuk Rajeng Soeharto teh anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya. Eta kan jadi tetep baik lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Ongkos kula atau ngomong politik sering disoledat. Atuh kajian teuing aing ieu. Sabira aing disengsirikeun ku ahli politik sadaekna sia jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong wae ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia ka neraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah ngomongkeun bilagah bakal disoledat. Nyana lain ahli thariqah ngomongkeun thariqah wajen kukumaha ge disoledat bae. Nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kukumaha. Wajen kukumaha. Moal berani tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Kaharti teh Gus ya. Aing ge teh kaharti. Tuh, sekali deui. Mesti mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat. Dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha tah sih? Enggak bingung. Masya Allah karim. Nah, iya, marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud girang bakot teh sakaraha? Mosadar? Cing, teu boga kanyaho ngomong. Itu nyaho cicing. Itu nyaho cicing. Ya mah nyanyahoanan ngaranna kan. Eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta mah. Ieu urang rata-rata ibadatnya kos kitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakaraha? Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa? Ngomong. Geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah nu buburigilan teh. Ola we ola. Maleh ayeuna ente titah ka imah ola embung. Kunaon sih hiji teu wauh nomor kadua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wauh. Kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu. Kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk. Adzan madzan waktu datang jam make nu mahal, jam mahal. Bo bede di jamna ge. Mahal. Jengkol mah eleh. Tapi karena sholat tadi diperhatikan, eta jam naon? Jam teh jang ngatur waktu sholat. Asal geus tara sholat siap, tara waktu sholat tah eta ngaranna jam mangpaat. Ieu mah jam dipapake sholat henteu. Eta inget ka abah kula almarhum. Kula cicing we waktu sholat zuhur teh. Aju henteu berjamaah.
aju abah beres turun sholat ya kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang konon gitu sia geus sholatan jam waduh wah aing dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah aduh hebat tuh tuh bantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh hantak kuari sok diomong-omong eta baheula oh panas dijiwir lantaran Haji Pendi nu ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi ieu teh balas dijiwir bagalak abah baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh jang atur salat dipake bae salat henteu tadi eta jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak abah wasit kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres masih salat keneh mah ieu teu berarti salat aja eta jam jang naon teh jang naon ayo tuh yang keren cek geuneuh emangnya nama ti heula ka ditu meureun Masya Allah ya, makrifat data gareja syariat aya syariat mah engke ge bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia cek Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing eta lamun eueuh aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat teh make syariat keneh ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing ge kumaha tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate mah ka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe daun abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Syekh Junaidil Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya bere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae cenah emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari mah nyana keur teu dibere gering teu pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit ka ambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya gering seungit ka ambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yantu malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir bah sebab teu ka ambe-ambe bagus kunyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh kok saya jelema ya kok saya jelema moal dibejakeun ngaranna tabrakan jeger potong sukuna potong urut ka dokter alhamdulillah make tongkat bisa ka masjid Jumaahna nu tilok jubah tatadina jam 10 geus datang ka masjid nyana neangan tihang kieu we di tihang sasalaman ieu tih alamat bisi tinggalin ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekna sebab ieu suku itu datang ka rada cager masih kana tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumaah eta teh jelema teh berarti bagusan kene dibere tabrakan deui
Jumat deui tauhid sifat kos kitu bae teu meunang dibere gering aral teu meunang dibere rugi aral teu meunang dibere susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu ambalayah eta mah tauhid kos kitu mah cek tuan seh eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna oh sapira eta mah hazal jismi fid darain wa marifatuz zat takulu hazar ruhil kursi fil akhirat marifat zat ialah bagian ruhil kursi ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat tinu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya picen aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa picen kabeh dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat ninggalkeun heula anak pamajikan ninggalkeun heula dunia tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran kunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mahina cak Gusti Allah cak Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya mangpaat jeung aya mulya aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ta dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulya teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kuno mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook biasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ka gelut nu hina datang ka urang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta dikitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres ngudag-gudag nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge ngudag-gudag nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh Masya Allah pohara jasa tuh ai kitu mah nyana dagang geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal hesen deui malaikat datang di rantai bae eta mah kumaha tadi kitu-kitu bae heula dikitu-kitu bae dikitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus bae sapoe dua poe aya heueuh ner-neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus bae hese kudu boga guru nu mantak di dinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geni awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong atuh gitu mata bohong loba anu bebe jaga ku lagi ulah mah cenah manguruskeun bae kiai awak lah cenah ieu di ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai Maisa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah
bohong berarti sia sia maca sholawat bae bohong berarti emang kudu ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat kurang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lahu nu ngabarengan wahdahu la syarika lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja teu percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar hidup ku aing diberes sia ayo engke wayah eureun yuhi aing yumit paes sia dibaca kurang tapi kurang teh yakin tetep bae dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makena syariat tetep bae balik deui teu dagang mah moal dahar oh hese endek pindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk dikaallahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi makomu panjang ngayung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha tiba-tiba ieu panjang amat abe gede dinu susah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh qalbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang Allah oh atuh aya anu ngahirupan sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyahatkeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas make mantek segala rupa martil lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun aja tauhid hebat jasa beuh lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tusar bil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa aya johar aya arad johar anu kitu makoma binafsi ari arad anu kitu makoma bigairi johar makoma binafsi arad makoma bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad wow jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagaan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere bae teu boga duit
Ingat tulungan Gusia. Emang kena gitu aing teu boga duit ya saya. Mana pamajikan ada muriang. Anak deh aduh di rumah sakit. Tah eta ngaranna tauhid Bang Paleh. Di makulatan tinggal di makulatan. Tauhid anu hebat. He, awak aing sehat nang Allah, gering nang Allah. Sondor aing minta tulung ka sia. Endeu ka Allah bae aing mah hirup nang Allah, paeh ge menang Allah. Geus kumaha Allah bae. Keur ngaji mung mantep. Giliran mereka keluar ngaji boro-boro geri teu boga cai bage teu boga cai walah weuleuh tah deuk jadi wali teh hese deuk masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat baga datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang beurang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga kabeneran ngariung datang ka jam 12 balik ka imah deuleu jambu jam 12:30 aduh hees besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti peuting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang bae hudang bener dihudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 5:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat mah lain kitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ja Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi nyerahkeun sadaya-daya abdi bate daya teu upaya ja ayana ge lain nang abdi gagah lain nang abdi kuat lain nang abdi ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat teu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hees jam 1:30 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam Masya Allah, jak pemajikan tahiyat kebel amat, datang ke jam 7. Moal diserahkan ke Allah mah. Nah, orang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun? Ai lain Allah mah bisa. Nang Allah ketika orang sare dihudangkeun ku Gusti Allah, hudang sia hamba aing. Sia dipake kakasih ku aing. Sia teh kakasih aing. Hudang. Sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha kayakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia madak ulang urang boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal dibere capek nah melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat tauhid asma tauhid af'al tauhid zat mimiti urang berangkat tina tauhid af'al supaya af'al teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid kuari ku urang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hate Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid
wabeh ka mana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang, selusup oreng nang Allah. Terus sapoe dua poe tilu poe engke karasa ketika menang Allah, Gusti teu daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun tenang Allah, henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah, henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah, ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah. Eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah. Fa'alul lima yurid, asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah. Asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah, asa babarengan bae Kanjeng Allah teh mantap. Moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu, moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah. Ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk. Sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Ji atuh kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu. Ya Allah ya Rabb, apan ieu teh perang dititah ku Gusti, sementara can anggeus ieu perang, ieu panon poe teh pan endek datang endek surup, lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe. Hei malaikat eureun heula sia, eureun heula ulah waka disurupkeun ieu, emang enaon can beres perang, eureun awas ya diancam ku sia, lamun terus bae diseret datangkan surup awas ku sia. Oh tuh cenah ya bae kan hampura. Ditahan ku malaikat, perang tetes beres setengah jam kemudian beres. Malaikat silakan. Bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti tah si bagawat teh mah. Tuh sama-sama makhluk. Je ahli hakikat bageus kos karari itu. Emang kumaha gitu? Kos kitu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun maot, engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta. Wallah. Ieu marifat zat. Nah, kakarak awalan, marifat sifat mah kos kitu mah tinggal urang jaritakeun marifat zat. Mulai ti marifat afal, mulai ti tauhid afal, naik kana tauhid sifat, naik kana tauhid kitu ahwal, kemudian asma gitu, kemudian kaharti afal, kaharti sifat, kaharti asifat, kaharti afal, kaharti asma bakal kaharti sifat. Ketika afal asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah. Ieu nu dimaksud fa ma'rifatuz zat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insan lan utawi manusia yahtaju butuh insan awalan ing dalam awale ila ilmi syariati maring ilmu syariat ya sulalul badani azabu maribatihi darakban yantahasi kadua badan opo kira-kira ma'rifat insan ya alam ma'rifat sifat ing dalam alam ma'rifat ing sakeh sifat walan utawi alam ma'rifat sifat ad-darajatu iku sakeh darajah summa ilahil batin kari-kari maring ilmu batin liyasulul rudrat penlintah hasil kabaru kasabun opo kasab ya alami ma'rifatihi ing dalam alam ma'rifati insan atau ilmu batin wa dhalika lan utawi mangkono mazkur minal husul lil badan hasabu ma'rifah wal husul kasabun bi alami ma'rifah iku hasul rahasul dzalik ila bitarkir rusumati angin kalawan ninggal sakeh rusum
allati hiya kang utawa rusumat iku mukhalafatun nyulayaan syariati wa tariqah kadua syariat lan tariqah wa husuluhu biqabulil masyaqqatin nafsaniyah wa ruhaniyah lan utawi hasilé tarki rusumat iku tetep kalawan narima ing sakehe kamasyaqatan kang bangsa nafsan kang bangsa nafsu lan kang bangsa ruh liridhaillahi ta'ala naridhani Allah ta'ala bila riyain wala sumatin kalawan ora riya lan ora sum'ah kama qala Allah ta'ala kala ngadawu sapa Allah ta'ala ing ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada Lalam bimradi maka utai sabab maniku ana yang maniku ngarep-ngarep ya man ing petemu ing pangeran man maka becik ngamal ya man amalan salih ing amal kang saleh lan aja nyekutuakeun ya man kalawan ibadahan pangeran man ahada ing suwiji ingong suwiji urang teu encan jadi jelema nu asli lamun can datang ka hakikat kakarek jadi jejelemaan sarua jeung sapi jeung kebo dongkol hampir jeung monyet jelema lamun can datang ka hakikat mah eta teh perasaanna masih kena perasaan biasa hewan can boga perasaan manusia damandak polisi nangkep jelema lantaran polisina can berhakikat malah bersinga memandak pamarentah meres rakyat lantaran pamarentahna can berhakikat malah masyarakat diperet katai-tain manusia terupana ungkul horeng jeroana nama meong garong carita polisi abri yang pamarentah gitu memojohna ai ieu kiai sorbana kahandap ngangsar udeng-udengna sagede ban Vespa salah saeutik Allahu Akbar salah saeutik Allahu Akbar tapi horenganan asal ceramah bae kudu make amplop asal silaturahmi kudu disuguhan ngariung mentu make berkat diomongkeun lain ngana eta rupana doang goreng jelema nama monyet anu aya di Cisoka Solear mentak lamun aja pendek ka Solear di Boro ajar dulurna ngakunya nama abah kalepasan ngomong abah jeung monyet sabodo kami matu ngan ngajalanan doang mentak ngomong gitu ge meureun aya akur-akuran zetik Gusti Allah gitulah jeung ahli hakikat tenganggap jelemanya nama lantaran ahli hakikat mah neuleuh urang teh geus kadeuleuna monyet kadeuleuna buaya kadeuleuna maung kadeuleuna minimal kebo
geus urang lamun can jadi ahli hakikat ayana di dinya wajar monyet dikanarakakeun wajar monyet kebo dikanarakakeun wajar maung dikanarakakeun geus wajar atuh DPR jakos monyet dikanarakakeun wajar polisi jakos maung dikanarakakeun wajar DPR jaokos naon deui okos buaya dikanarakakeun deres nyana makan neraka ke kiai wajar dikanarakakeun kiai lantaran nyana aya di golongan sapi banteng. Gusti Allah kitulah ahli hakikat mantak Syabdul Qadir mah nyana makras halumu kadieu Gera belajar hakikat di dieu diuk di majlis kula mun bisa unggal poe mun teu bisa unggal poe saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali satahun sakali ulah henteu cek Tuan Syabdul Qadir kula ieu deuk kajelaskeun tentang hakikat sebab lamun geus jauh ka hakikat pasti jelema bakal tertarik kana hakikat ketika tertarik ingin mendalami hayu ka dieu termasuk Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi nyana terus-terusan halumu ka dieu teu deui kaindahan anu paling indah kecuali bersanding jeung Allah hirup di dunia babarengan jeung makhluk moal kebal tapi urang nu lilana engke babarengan jeung Khaliq terus-terusan Imam Bahauddin Al-Naqsyabandi ka dieu malah aya leuwih saha jelema nu keur hirup babareng jeung kuring pasti mengetahui hakikat teu kaburu jeung kuring nu hirup datang ka kuburan kaula musab kuburan kaula kula nyaho bahwa jelema eta adalah resep ka hakikat kukulang ke bakal dibere ilmu hakikat masyaallah tak aja bendi kamari waduh langsung bae ngusapan kuburannya nah Gusti Allah abdi alhamdulillah datang ka dieu abdi ngadoa ya Syekh Bahauddin karung abdi lakukeun jeung salah jurusan atuh nya mah di mamanda ge mentana karung bae ditarik bae ku kula balik sia ka ditu atuh wali ge seuri bae dan naonan cek nya menta karung segala iya urang leuwih jaritakeun hakikat geus kitu ulah sok maca kitab da sombong macaan Quran eta sakar ka Quran segalanya nama ahli hakikat mah ari Quran sakadar dipake lelecehan mah kitab sakadar dipake lelecehan mah engke Quran jeung kitab teh bakal jadi bom bakal jadi kampak bakal jadi bodem bakal dibodem sia ku Quran nu dibaca ngajak ka Allah sementara sia lelecehan make Al-Quran ahli hakikat mah seuri bae kitab dipake lalagaan ku sia maksud lalagaan teh neangan dunia keagungan kemewahan awas ya Allah mantak Tuan Syabdul Qadir wal insanu wa tajawalan ila ilmi syariat manusia teh penting atuh kana ilmu syariat butuh dina mimitina kana ilmu syariat liyasulal badani hasbu ma'rifati supaya hasil kana awak ukuran ka'amarifatan insan lamun teu make ilmu syariat engke moal bener wuduna caina moal bener salatna moal bener
diukruku sujud nangtung namua bener teu make syariat mangke dagang na gesa daek-daek bae transaksi na ijab qabul teu beres pertikahan na ge hengke teu beres teu make persyaratan rukun-rukun nikah itu kalih jadi pamarentah na teu make syariat nu penting make balok dina pundakna make kenong dina dadana maka syariat matu kitu bae segala rupa ge mantak pertama penting ilmu syariat abeh rapih maksudna untuk memasuki alam marifat sifat moal bisa asup dina alam marifat sifat sebab alam marifat sifat mah eta mah darajat makom atuh deuk kumaha maka darajatna ngamakom-makomna sementara dina syariatna can becus moal datang ka ilmu hakikat lamun ilmu syariatna teu diberesan ai ilmu syariat ayana lain di SD SMP SMA lain di universitas ilmu syariat mah ayana di pondok pesantren geus jelema yang nganyaokeun ilmu hakikat kudu mondok lain pondok mondok di pesantren lain mondok di pondok lain mondok di pondok pesantren mengaji ai mondok mai mondok di pondok mangke dagang karung dioplos neraka. Nah kudu ngaji heula nganyahokeun ilmu syariat tidinya bakal nganyahokeun ilmu syariat teh berikut jeung asma-asma Allah lantaran ieu kabeh alam teh teu kaluar tina asma Allah timimiti ar-rahman ar-rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabir terus sobur kabeh hiji-hijina asma Allah tenrap di alam dunia geus urang bersyariat melalui asma Allah geus kulantaran asma Allah teu kudu kadenge ku ceuli kadele ku mata kacium ku irung karasa ku letah kacekel ku leungeun syariat berarti make hisi geus alatna adalah panca indra geus salatna ge ahli syariat mah kudu kadenge ku sorangan nu sholli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda eta syariat anu dibaca nama Allahu akbar kabira Allah teh maha agung kalawan agung anu pohara tapi di jero hatena ya mobilan agungan mana Allah jeung mobil tolol walhamdulillahi katsira puji pohara lobana tapi nya tilok muji subhanallahi bukratan wa asila tita nyucikeun Allah berangjeng peuting isuk jeung sore tapi nyana ngagodomlang bae tilok nyucikeun Allah nu paling bahaya ngucapkeun ini wajah tu wajia sanjana abdi menghadap ngahareupeun awak abdi zat abdi ka Gusti tapi geuninganan mata jelalatan teu meunang aya nu geulis ceuli teu meunang ngadenge musik itu kene irung teu meunang umbah ambe susar sosor bae itu kene letah itu kene hate padahal mah ini wajah tu wajia kakarak datang ka syariat mah kabeh ge kitu bae teu ustad teu kiai teu santri komo polisi mah keur salat ge neangan priwit syariat indra anu main indra
geus atuh jelema teu pasini bae soal syariat anu dilaksanakeun ku indra. Sia teu kadenge ku ceuli sia ulah urang sarewos ribut. Bener sia salat atuh leungeunna sedekapna nu bener ribut. Rukunna nu bener atuh sia. Rukunna kudu kos kieu ribut. Sujudna ribut. Ngaributkeun zahir teu eureun terus bae datang ka kiamat zahir diributkeun bae waktu jangan nyahokeun sifat Allah waktu jangan nyahokeun ilmu batin rugi ngaributkeun soal zahir soal sah teu sah soal mutamad dhaif soal arjah rajih itu nu diurusan terus soal eta bae teu eureun-eureun datang ka kiamat jeung moal eureun-eureun sebab kadeuleu ku mata nu mantap kudu boga patokan bae ulang-ulang ribut dek patokan bermazhab mana dek teu bermazhab masalah nu penting ulah ribut boga patokan ngaran aing mah pinter dek ngal mazhab sorangan bae ijtihad hek bae geus meujeun nama cara Imam Ghazali teu bage mazhab cara Imam Bahauddin An-Naqsyabandi nya mah ngamazhab sorangan teu make mazhab ulah jaritakeun mazhab geus pandai mah masalah di urang ge aya cenah PKS teu make mazhab rante sukeun ka sumur cor Muhammadiyah teu make mazhab sarua cor becus ente ribut mantap supaya ulah ribut urang mah ijtihad teu bisa atuh make mazhab sok pilih mazhabul arba'ah dek make Maliki mangga Hanafi hegae Hambali heug bae meuk sapae mangga ribut ulah ya ribut masinikeun teu bismillah aing mah bismillah itu mah teu bismillah ribut batur mah geus nya napolo nya mangga ributkeun bismillah batur manggeus nyeun ulang alik ieu mah ngaributkeun kunut batur manggeus nyeun kapal selamnya mah ngaributkeun masalah usolli ngamasalahkeun marhaba ngamasalahkeun sayyidina angel ulah dianggap geus deuk ka Allah mah aing mah bermadzhab Syafi'i deuk Allah tegaling sih aing mah deuk ka Allah baik bae siapa deuk pake mazhab teu mazhab urusan sia aing mah aing deuk ka Allah deuk make mazhab Syafi'i titik batur yang sarikeun keun bae urang ulah yang sarikeun nya beres ketika akur jeung urang hayu teu akur aing mah bisa aing mah aing siapa sia tanpa aya pacekcok aing mah deuk ka Allah di aing deuk ka Allah deuk ka Allah aing deuk ka Allah atuh hayu babarengan ayo tapi ulah make usul aing mandek make usul we geus ngarendeng sia-sia aing beres ayo deh kumaha di atuh urusan selera urusan keyakinan malakur zahir mah malakur zahir sebab indra selama make indra cak Haji Pendi tukang sapu geulis nya cak aing teu geulis jasa cenah ribut jeung Haji Firdaus gelis ente ulah ngaributkeun batur nu di imah gelis ente kudu nu di imah geus nini kabehan ge ulah diributkeun ribut bae moal aya beres-beres tetep ka situ datang ka restoran nu hiji beki roti nu hiji teu ribut cak nu hiji urang mah teu ngeunah aja saja aing mah ngeunah ieu teu ngeunah ribut bae salilana urusan zahir mah urusan indra mah atuh ribut bae salilana terus bae moal aya eureun-eureun cek ieu ngeunah cek urang Uzbekistan mah ngadahar roti kos kitu ngeunah cek urang mah henteu cek urang Mekah mah eta teh korma teh daharnya mah urang mah lain cek urang Mesir eta teh anu dihijikeun teh naon ngaranna roti anu dihijikeun jero aya dagingan sagala rupa naon ngaranna burger heran aing mah dasar urang udik teh nyaho lain burger lain anu se digitukeun jerona segala daging segala rempah-rempah gitu kan hese ngobrol juga lembur hese
kebab. Namanya martabak, aja meuli di pasar Kemis atuh. Ya, martabak bumbuna kacang dicabak buluna panjang. Aduh, ya Allah. Sakitu bae terus. Salilana urusan indra mah kitu bae. Cek ieu geulis, cek ieu henteu, cek ieu kasep, cek ieu henteu, cek ieu ngeunah, cek ieu henteu, kitu bae salilana. Cek ieu takbirna salah, cek ieu bener, cek ieu sedekahna salah, cek ieu bener, atuh kitu bae terus. Mantak ngamasalahkeun syariat, ribut dina syariat. Ieu adalah jelema anu dungu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Geus ayu make mana? Ayu kuari rapihan, kuari menuju ke jero. Tuh. Nu mantak penting ilmu zahir sesuai jeung keyakinan urang mazhab Syafi'i. Kuari orang yakinkan di mazhab Syafi'i sulalil badanas marifatihi fi alami marifati sifat. Ketika orang geus bagus di alam syariat, engke orang bisa sulusup nyelusup di alam marifat sifat. Ieulah darajat melalui suluk urang teh hayangnya hokana jerona maka syariat heula. Geus syariat rapi, karapihanna datang ka mana? Karapihanna urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat. Sekira-kira ditanyakeun bab muamalah, urang bisa bab ubudiyah, urang bisa bab munakat, urang bisa bab kitu mujahadat bab kitu jihad bisa, adat bisa. Nah, bisa. Nah, syariat geus rapi, siap. Sebab engke bakal ditinggalkeun. Tadi openan syariat mah. Maka geus jadi wali Allah maka dituna leuwih luas. Leuwih luas teh atuh kuari mah jeung kafir babarengan ngobrol eueuh masalah sameja, sakareta, samobil, saima no problem. Eueuh kemuskilan. Jeung awewe babarengan eueuh muskil. Mantak kaji pendi mah lantaran geus jadi wali jeung awewe ge muskil. Terus bae nya marerendengan. Rante asupkeun ka sumur cor. Ejua walianan sia. Nah, beda engke alamna beda sebab alamna rasa nu ieu eueuh. Aya ge rasa bareng jeung Allah. Ketika rasa bareng jeung Allah itu makhluk Allah, aing makhluk Allah, sarua dina pada makhluk Allah. Perasaanna itu aya Allahan, aing aya Allahan, jeung sasaha ge Allah. Atuh naon endek naon maka yang sekat-sekat segala. Tuh, nu mentak bakal jadi gudang ilmu jelema nu deukeut ka Allah. Sebab Al-Qur'an lain dibaca tapi dipraktek. Urang sakadar maca praktek encan. Wali geus praktek Al-Qur'an walaupun carang maca Qur'an. Geus praktek. Nyana meraktekeun Al-Qur'an terus-terusan. Mantak lamun hayang nyaho Qur'an Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi adalah Qur'an lempang. Wali adalah isi Al-Qur'anul Karim. Dinyana geus bisa jaritakeun tentang ayat-ayat lantaran nyana pelaksana Al-Quran. Moal bisa ngalaksana, moal bisa nyaritakeun cepes lamun nyana lain pelaksana. Istilah nyebut cau au, ca a u. Teu bisa. Lain pelaksana. Jelema lamun can jadi abri moal nyahoun tentang pahit peurna ketika pendidikan. Kita lempang sabara puluh kilo, manggul rangsal sabara puluh kilo, manggul senjata, kemudian tiarap, kemudian lompat, kemudian naik ke gunung, kemudian tur terjun. Wah, lain lalagaan. Ketika dak geus jadi karak, geus jadi jenderal, di bawah nyana kabeh urut aing kabeh lalak. Polisi ketika pendidikan emang tepah, tepeuheur teu pahit. Wali ketika pendidikan anak emang tepeuheur. Moal aya jelema di spring bed bae jadi wali. Moal aya jelema dahar di restoran bae jadi wali.
mualaya jelema gigindingan bae jadi wali cenah si anu ginding bae kok jadi wali geus urut nyana kuari geus teu boga rasa bagus teu boga rasa di restoran teu boga rasa di hotel kumaha prakna ti Gusti Allah tilok menikmati urusan dunia urang mah banteungeun asetik demo mantak wali mah ke roti nyana beuki bae oh tah mah beuki dahar berarti walina ese jeung wali bae ese selalu akur bae nyana sebab naon sebab tilok menikmati kumaha ayana bae ayana kos kitu bae andai kata eueuh sangu jeung gandrung bae jadi bae wali bae sangu eueuh gandrung eueuh roti jadi bae roti eueuh endog jadi bae endog eueuh cenah aya ge supermi leuwih jadi eueuh nanaon ieu mah cara kiana teh eueuh nanaon ieu mah aya ge jukut jadi bae wali jeung jukut ge jadi bae atuh bala-bala mah lain wali ge beuki ulah dianggap jadi wali babati ilmu syariat nah heula berarti ngahebatkeun ilmu syariat kudu masantren lain 1 tahun 2 tahun keuna maher sebab deuk diangkat jadi kekasih Allah jadi pejabat mun urang mah bupati gubernur masa bupati bodoh masa gubernur bodoh atuh dirante masantren tuh awalan nilai ilmi syariat liasulalil badan lasabu maripati ukuran marifat dina ilmu syariat jang nyulusup kana alam makrifat sifat didinya teh bakal ditinggalkeun syariat kuali nyulusup lain berarti ditinggalkeun teu make syariat teh dibagus-bagus melalui sifat geus urang kudu nganyahokeun tauhid asma tauhid afal tauhid sifat mimiti tauhid afal kemudian tauhid asma tuluy urang kana tauhid sifat geus rapih tauhid afal tauhid asma tauhid sifat engke bakal kapanggih hakikat tauhid zat pangluhurna tauhid zat tata lepah heula teu bisa jelema kaluar ti SMA hajuno rekat rante asupkeun ka sumur pareum-cor jelema kuari macana ieu mah mahasiswa anu disebut mahasiswa teh dina ilmu syariat mah jelema anu siswana jadi maha berarti jelema anu suluk mahasiswa teh jelema anu suluk ulah kaluaran ti UIN disebut mahasiswa ulah kaluaran ti ITB disebut mahasiswa salah julukan siswa nugas jadi maha eta teh jelema suluk asli mah kos kitu kuari dioper lantaran Yahudi mahasiswa teh kaluaran ti universitas asal keluar ti universitas disebut mahasiswa padahal tilok salat padahal teh jangan naon masa mahasiswa kos kitu siswa santri mahasiswa santri suluk mahasiswa. Nah guari belajar geus ayeuna masih lulup dina sifat geus guari manyana suluk teh ngajalanan syariat dina relna sesuai jeung aturanana tanpa luak liuk guari mah terus bae menuju Allah di halte aya 9 halte na mimiti darajatna makom tobat 2 makomna makom syukur 3 makom terus datang ke makom ridho 9 makom kudu aya nu ngabimbing ngaranna guru mursyid lantaran mau anu sakitu keliaranana ketika ditaklukeun ku pawang nama eta mau nurut laler hiberan kamarang hiberan tawon hiberan tapi aya pawang nama eta tawon bisa nurut sapi banteng anu sakitu ader-aderanna himar ader-aderanna di leung tapi aya pawangna bisa nurut simet bisa nurut ieu naon kitu ngaranna sirem bisa nurut atuh lamun maung bisa nurut gajah bisa nurut buaya bisa nurut ku pawang nama asa sih manusia teu nurut
atuh kumaha manusia boga akal jeung pikiran taklukkeun saha bisa naklukkeun pawang teh guru mursyid urang mah bisana pawang teh mindahkeun hujan sebut pawang hujan lisong basa gede leungeun ditiup-tiupkeun aya nu teu make lisong make babacaanna bisa kula mah awing burung awi burung iwung burung hujan ge kudu burung iwung ge lamun ditebak jadi burung moal jadi awi manya hujan ge teh burung pindah siap pindah di burung-burung goreng ulah di dieu maksa hujan sat kerja hujan awi ge ditebak aya nu maksa teu buru teu ieu jadi syariat kuari thariqah melalui derajat suluk ngaran maksudna ninggalkeun kesenangan dunia ulama kepakaian anu bagus lantaran mawaria ulah dahar nu ngeunah lantaran maha poho ka Allah dunia 99,9% mawa poho ka Allah tinggalkeun dunia makhluk 99,9 ngagoda ka urang mun teu ngalem nyawa tinggalkeun makhluk dunia jeung makhluk ditinggalkeun menuju ka Allah ditinggalkeun teh kurang lompat asal kapal jeung jelema lain mun aya mobil urang lompat aduh teh dikatabrakna maksudna hate lepaskeun ta'alluqna jeung dunia hate lepaskeun ta'alluqna jeung makhluk ta'alluqkeun ku ari Allah dibimbing ku pawangna ulah luak liuk sia melalui pawang ieu laksanakeun sok aya pawangna ditaklukkeun ku pawang lagi begades sak pawang lagi begades nyuruntul urang ka nyuruntul aya pawangna saya pawang mau nganu sakitu galakna ku pawang mah taluk jana ditumpakan mau gajah ditumpakan di taman mini gajah tuh di taman safari ngigel gajah ditumpakan ku Haji Pendi gajah ngigel Haji Pendi ngigel atau emang sabangsanya nama rohna jeung gajah jadi ngara rigel kontreng tuh bisa takluk tawon takluk segala takluk ku pawang ieu manusia ge ditaklukkeun ku guru mursyid siapa duitnya siapa duitnya 100 jutanya mun nang ngajual tanahnya kadiakeun ka mama boh mama mal jadi sia kajeng ko kadiakeun mamanya duku mama sia wah kadiakeun jang mama lamun teu percaya ka mama mal jadi kudu nurut ka mama aduh jangan mama mana kos gitu amat mal jadi wali kudu percaya heula bahwa eta mursyid setiap mursyid berarti geus teh hayang dunia ketika jadi hayang dunia nyoba doang engke geus jadi mah diserahkeun deui tah duit sia 100 juta nu baheula dipentat ku mama tah leg-leg ku sia imbung ku ari mah tuh keur ieu mah sia hayang kadu ku ari mah hayang kumaha lamun mamana nyokot aja ku mama pake beli mobil rantai mamana tah mamana mamanukan lain nyoba tambah berarti mamana ileg-ilegan teh mah tuh bis lain gitu sanajan dibelikan ge bakal diganti saja dibelikan lain enggak deleuna doang ieu nafsu datang ka mana make cincin bagus kadang yang mama memakan buara ragus nyana mah teu beunang make kok kitu amat asal boga pikiran kitu amat mau jadi sebab daun pawang panjana mah awas ya ku pawang bahaya disintek sia ku pawang mun make samping bagus ada kan yang aing yang mama nu make aja semua ke kolor we deuh budak ngan teu sambaraga atuh mama ge urang malamun urang ge geus siap bade beat atuh pasti pasal percaya mantap dan percaya lantaran urang can siap di beat
abdi cenah nyanggakeun sadaya-daya ka mama lah nek dikukumahakeun. Bener sia? Bener. Ayo, siap-siap ninggalkeun pamajikan yang aing. Heuy. Ayo, tinggalkeun pamajikan sia jeung mama. Mama ulah kitu atuh balik sia ka ditu balik. Aduh, pan gitu amat. Gitu. Ieu keur carita nafsu. Aju kaliwatan amat apa mama? Emang mama nukan tama atuh geus kitu. Ieu carita ditaklukkeun datang ka mana nafsuna dengan cara tersendiri atuh lain sambarangan naklukkeunana aya cara-carana. Nah jadi kuari mah awalan ila ilmi syariat supaya rapih, kedua sulusuk ilmu ma'rifatus sifat menuju ila ilmu batin wallahu a'lam bissawab.